ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual. Contoh di pabrik peternakan ayam, di peternakan aya tai kotok, didinya dibutuhkeun ku para petani. Ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok, transaksi lasa karung 4.000 sakarung dijual belikeun, jadilah meuli tai kotok sakarung 4.000 dibawa ka sawah. Haju dipake nyerubuk, eta teh kapan barang najis teh dijual belikeun anak. Maka ketika dipake surubuk teu mangfaat. Bagus mah bagus, ternyata hapa. Bagus mah bagus, barang geus reuneu kaluar, datang lagi itu bangkong. Bagus mah bagus, barang kaluar parena, datanglah keong dan lain sebagainya. Angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah. Helah atuh